Oke. Kencang-kencang tinggi lemah eta lubangnya. Ya bagus peuting ya teh. Aduh. Sampurasun. Rampes. Duh, ini tadi lagi. Nah, geus hasil mah tuh naon deui ini lagi ya. Kan kuring mau usaha lain. Saya lapar. Lagi. Tah, Naon ya, Ki? buka we ku si lain kadinya. Ada cewek ka dieu. Waduh. Kakanen loba. Kanen ieu mah euy. Poin tadi ngomongna lapar wae. Lapar euy mah jangan ya, Ki. Pek wadah atuh. Nyokot wadah jig. Nyokot ke dapur, Jig. Kelas. Pen kene teh. Hayat. Ya, kena itu ya. Sok, kaki mau buras. Pek wadah heula. Ieu menang salak di mana, Ki? Nah, yang penting mah hasil we, tong nanya di mana. Dah, ari beteng mah moal pancak kaki sia teh tengah kanan di mana penting mah seubeuh beteng. Bener, Ki. Sok atuh tah. Pek. Sambil Ki ah. Da boleh mayang ieu na ya. Buras. Ya cenah cobaan tadi ge. Cewek aing mah mata cenah akan hiji-hiji acan teh ari inget ka sia ari aing mah. Boy, geus lapareun teh tadi, Ki. Itu aing masaha. Di leuweung kieu caraang nih. Masahanya. Wae jelmaan itu. Caraang kieu mah pasti aya jelmaan. Masahanya sampeurkeun ah. Lain ari Kang Wira ka mana euy teh? Tadi mah aya, Ki. Oke. Jika keur ngomongkeun Kang Wira. Aya cicing di pajuaran. Oh, hari aing mah euy. Nya ayeuna teh katemponna teh nya dihareupeun sari laing teh. Kang Wira mah jiga nu teu boga rasa kumaha gitu. Padahal ai ku euing digintipnya. Manehna teh tina paroman manehna teh eudak
ngagamarkeun kasedih da wajar meureunannya. Dina kitu nama kuring ngerasa boga dosa ka manehna teh aduh. Jadi pamajikanana tu kuring karena kadiroga hala. Tapi kalau buat ayah uwak para uwak karung kieu kumaha aya teh tengah hati urang Da hari kitu kuring teh ingat karena amanat na Kang Wira. Tah ngarebut ieu tah ngarepuan ku maneh tah bohim tah. Nah, Ngarebut korang. Ari ieu teh korang teh kumaha caritana kieu? Korang teh sakadenge uing ti ditu diparebutkeun. Ti dieu diparebutkeun. Duka teuing ari eusina nahonna mah gitu. Ngan ai kuring mah kieu ye. Katitipan amanat ku Kang Wira. Sok saha wae anu mawa eta korang ari jelemana niat teu piwaraseun mah cenah rebut deui we. Tah mataknya kitu ari kuring teh satadina mah sugan teh anu diroga halaku kuring teh eta teh erek niat teu bener. Ari teh geuningan heueuh aduh Gusti teuing. Kacida ngerasa boga dosana kuring ka Kang Wira. Kuring teh nya jeung Kang Wira teh lain sakedeung wawuh teh reurejengan hirup jeung manehna teh geus belasan taun. Nya teh mimiti kuring pisah jeung Saria we, kuring hirup babarengan jeung Kang Wira teh. Teu saprakna ninggalkeun Ki Barong. Heueuh da tujuan manehna mah neangan keluargana, neangan anak pamajikanana. Nah, atuh ari ayeuna ku kuring kalaka ditandas anu jadi pamajikanana. Geus aya deui we dosa teh aing teh dijieun deui we ti babaheula niat rek babalik pikir teh. Aduh, cahaya ti pae kira ieu mah jelema-jelema ieu majikan deket jeung Kang Wira. tapi geus da kumaha atuh da teu apal mataknya kitu ge. Geus we meureun kieu ayeuna mah. Da kumaha deui meureunan. Arina kitu nama bohim. Misalkan kieu ye. Pamajikan didinya anak kulawarga didinya. Geus lila teu panggih. Tak didinya teh terus erek neangan heueuh nya meureun rae poe teu panggih wae. Nah ari ayeuna pek ngadenge beja pamajikan si laing aya nu ngaroga hala rek kumaha perasaan didinya tah. Heeh. Nincak di Kang Wira mah hadena jelemana teger. Dina kitu nama Kang Wira mah boga hate teger. Benar eta mah komplotan garong baladna si Tarman teh mah. Aduh. Benar eta mah. Suara jelema euy. Cicing cenah bae. Iya mah cicing bae. Sahanya euy. Laki. Ya teuing atuh. Cik atuh teh ku sia tah, Jolo. Bohim, antar tah. Ya ki, Keturan tah. bentang lo.
Sasya. Hei. Mantau kabur sia. Heh. Mana sia? Mana sia? Sok sia. Naon siang udah Tinggal gua. boy, teh ngintip ha. Tinggal Sok. tak kali tah. Lain ngintip aing mah. Pedah di leuweung kieu aya imah. Atuh lain uluk salam sia teh. Lain teh uluk salam kumaha dan nempo bebungetan sia mah garong lain. Komplotan si Tarman. Aing mah geus insap. Insap lah. Bebunguk kieu rek insap. Tah kabini tah. Song bawa we ka ditu lah. Sok bisi penasaran keneh maka urang. Sok maju dua nana timbang nu kieu dar. Maju dua nana ka dieu. Sok. Aduh, aing ge nu kieu mah tina lagi. Hop. Tuh, hari tadi pan sia teh ku aing teh. Babak belur sok. Udah bohem. Sok, sia teh kumaha? Sok. Dua nana sok ka dieu. Aduh, jawab boy. Aduh. Sok, jawab bohem. Si goblok. Aduh. Naon ki? Bolas ya teh. Ari sia gawe naon ya kikieuan. Tah ieu ki mana? Nun tadi ngintip ieu. Ngintip. Ari sia gawe naon ngintip. Lain ngintip. Kuring teh keur lempang. Ningali aya imah. Terus ku kuring teh diintip. Tapi pas ku kuring ditinggali aya kisanak. Ngan kuring ningali bebungetan nu kieu ya. Pan ieu teh garong ieu teh. Ayo wae. Teu kieu garong kieu teh ieu teh. Atuh si laing mah lain ge ka jero uluk salam kumaha ieu mah ngadon ngintip atuh. Heeh bener ki. Kela ieu nya ulah wa salah paham ieu. Si ieu bebongok dua ieu nya. Heeh baheula mah garong. Ngan ayeuna mah meureun rek babalik pikir manehna teh. Sarua kaos kaula. Oh. Bener geus ada insap nu kieu teh. Bener ayeuna mah aya di pihak kaula, jeung aya di pihak Kang Wira. Lain. Kuring teh tadi ngadenge kisanak ngobrolkeun Ki Wira jeung Cahayati. Eta teh guru kuring nu keur salila ieu ku kuring di teteangan. Jelek itu. Cahayati jeung Kang Wira. Guru. Geus wae kitu mah tuh. Ayo ngobrolna mah di ditu lah. Di saungnya. Oh, nama tuh lah. Heuy tuturkeun. Teu kurang naon awak. Ah, nyati bobot lumayan we atuh da pusi ieu. Oh iya, di situ. Wadona lah. Aya wae udah ieu mah. Tapek tah. Da apal kuring ge pasti selain teh laparnya tah. Kopo tah aya hakaneun tah. Naon ieu? Pek we hakan kadinya. Duh. Naon deui teh? Ditampi ah. Mangga pek. Masih lapar eta mah. Heuh. Aduh, ampun. Cing ki. Nganu kieu teh. Caya roti. Enak Naon? roti. Roti. Heeh. Kapan sia teh? Ya teh film zaman baheula. Ah mah nya wae sia teh zaman baheula aya roti. Oh, sok aneh wae. Tah, ya ge cai tah. Babasan teh kop-kop dah hakan dah. Manawi ieu mah kesana. Energen ieu sana. Lain eta mah. Tah salak. Ari situ eta geus roti geus energen. Dibejakeun cek aing ge teh film zaman baheula. Oh. Ya, Mah ini nya zaman baheula aya roti, aya energen. Raos tapi ya ge cekap. Pek.
Ieu naon ya? Salah, sabaraha poe teu dahar geus anak. Geus poho kana benang dahar kuring mah. Naon we kuring mah jalan ge. Aya simet kuapkeun. Teu teuing. Dasar wawae kuring ge kitu ada di gunung masa kaparan-paran. Keur ngalalana mah. Segala di dahar. Kela euy. Tadi cek si lain teh kumaha tah? Sok caritakeun sok. Nya sambil we lah tah. Kuring depan. Basa tadi beurang teh. Di sana inget teu pan panggih jeung kuring teh di jalan. Pernah ingat. Tau kuring teh kisana teh diudag-udag. Dituturkeun. Tapi kuring kapoekan. Pas kuring teh ngaliwat bieu. Nempo jiga aya imah. Maya di leuweung aya imah cing teh. Ku kuring diintip ya teh. Ngan anu jadi penasaran kuring teh. Tadi kisanak ngomong-ngomong Kang Wira jeung Cahayati. Kitu kuring teh. Eta teh lamun percaya mah Kang Wira jeung Cahayati teh guru kuring anu geus lila ku kuring di tangan. Eta pisan nu rek di barengan kuring rek nanyakeun ka didinya deui. Mangga. Didinya merenannya tadi mata ngintip gitu teh. Hayang apa dah kuring ngebahas Kang Wira jeung Cahayati. Jeung ge kuring adenge. Tadi tabas di tarewa ku si ieu tah si Juro. Garong eta teh. Siap sia teh. Enggak sia teh ke aing ge kawadul heula. Kuring ge nya merenanya mun kaget mah kaget gitu. Jadi baheula teh pernah hirup rejeungan jeung Kang Wira teh. Nya jeung keluargana jeung Cahayati jeung Janggiri putrana. Baru kitu paingan atuh tadi didinya ngomongkeun cenah Kang Wira guru kaula. Tah, sana kuring teh nanya. Ai Kang Wira di mana? Aya Kang Wira mah. Di mana? Tuh di ditu tuh. Kermujas Medi manehna mah. Aya bener eta Kang Wira teh. Aya didinya geuning teu percaya aya tuh Kermujas Medi di Pabuaran. Sip ieu lah. Anteur ayeuna kuring hayang panggih teu kuat. Lah atuh nah geuning teu kudu ayeuna engge we isuk atuh ka bina-bina teuing geuningan. Lah ayeuna we kuring mah geus heubeul tahun-tahun 50 tahun hayang panggih. Kakabah kitu geuningan. Pulgu Kermujas Medi. Kewe isuk deui. Ulah ayeuna ulah. Heeh, sok gabah geuning ngaganggu jelema nu Kermujas Medi. Tapi bener aya. Aya geuning ngaku geuning. Alhamdulillah Gusti. Aing dalam teu Henteu ngabohong ieu kisanak ya. henteu aing teh tadi teh kagabir ta. Ku cari di dinya tah. Biasana beungeut kieu tukang ngabohong. Cong barabetkeun we tuh. Aing Bohong. rating lah. Gepek Ditampi deui. Heuleun teh. Tambahan deui. Aduh, mangga. Lamun teu wau ka Kang Wira sia aing da geuleuh ka sia teh. Sosok lah akan tah. Nggak cai lah. Ya lah. Bisa panggil jeung garong gitu. Ih, hayo we garong-garong ari sia. Geus da ayeuna mah merenanya geus. Lalu jangan nyepuring ayeuna mah geus eta mah. Batet eta mah da baheula. Syukur aya dina kitu mah. Heeh. Tas si karehe ieu teh rek babalik pikir cenah. Cek aing dia lain ti baheula ceng ngilu ka kuring ieu mah hayeung we nu dituturkeun teh si bebengok barong. Heeh. Nya.
Tuan, Naon itu si teh? kira ayo kuring kaitan jeung Kang Wira. Lah, si nyaho ayeuna mah kiwira teh. Teu beunang diganggu. Aya tuh kiwira mah di pajuaran. Tetap akur. Geus waktuna mah lah panggil. Teu sabaran pisan atuh si lain teh ah. Juga kuring teh yang panggih. Aya geus waktuna mah teh kuring dipanggikeun. Lain nama geus teu beunang diganggu kiwira teh. Asal di kuring mah teh nah. Kasal tuh situ tuh hawu tuh. Enak. Ayo dasing. Si kasal mah tuh kan itu tuh. Sedek nguseup naon tuh. Goyang nguseup barek lah kumaha karep teh teuing. Nguseup teh cik, nengan kejo lah. Usep. Sekalian nengan kejo. Gimana balongna gimana? Tah, tadi anak tah tinggal turun dari tah. Aing usep kitu mah lah. Cik euy dah geus dengan kejo bareng mah. Ah, tak kening aya si Johe datang euy. Tuh. Sedek geus lah, sia mah ku aing ganti ngaran Johenya. Aing lain heuy. Lain aing. Kang Wira teh kumaha ayeuna kaayana? Itu sehat Kang Wira. Ayo sih ya bisa ningali Kang Wira. Ari sia kapan sia mah beda deui. Sepan sia mah nungguan anak atuh. Kuring teh bisa tuh. Lain saya teh majar biarek nguseup atau jor-jor geura ini. Ah, Oh lah. Aing usep lah. jor-jor teh. Pokoknya kuring kudu males ka nyeri ka aki-aki rugi eta anu geus maean si ambu guru kuring. Ngadenge ngaranna mah raun-raun kitu eta teh. Sok sanajan baheula manehna pernah nulungan moal kabayar ka nyeri kuring. Eta awewe anu kungsi ngagoda Kang Giri geureuh hate aing. Ari kitu mah kudu sakalian diwarah. Heh. Saha anjeun? Daguan. Inget keneh teu anjeun teh anu kungsi ngagoda bebereuh kuring Kang Giri. Oh heueuh, jajak ka anu kasep teh anu kagandrung berang peuting. Gagabah pika sebeleun. Kapi gandrung sagala sugan hayang di kieu. Terus ari anjeun hayang kumaha? Hayang galungan jeung anjeun. Der. Hayu. Geuning euy nanaonan? Ek ngalawan keneh moal. Ampun. Geuningan eueuh kawan. Heh, kisanak tungguan. Aya naon? Kuring milu. Hayang milu deui. Tapi aya alusna meh kuring aya batur. Hayu atuh. Asik.
Ari maneh nah hayang melu ka kuring. Kuring mau batur. Ari balad maneh pamarana. Kuring kabur ti paguron. Bro, jangan apa ngerenang ah, capek. Oh, oke diharap. Tadi dia mau diu. Lain bro, si Bohim kemana? Oh, puguhanan. Di tanyakan bako tapi ini lila sih eta. Mana tuh? Sebelum guna otak. Nah, gitu. Teuing geuleuh we. Mun teu salah mah anak buah Ki Barong bagaimana gitu. Ki Barong. Nah, anjing apa? Kan baheula teh Ki Barong teh murid guru kuring. Kan Ki Barong teh musuh guru kuring anu salah sajina ku kuring di tangan. Ek dipodaran. Ari kitu mah ku aing. Lasmi, ka mana? Haduh, jadi we riweuh aing mah. Gelis budak euy. Gelis budak. Bade naon nih? Andika anak buah Ki Barong. Ih, lain. Tah cek si ieu. Bener, kuring apal si eta teh anak buah Ki Barong. Kebeneran man. Kebeneran we. Ada mewek gini. Aing dendam ka komplotan didinya. Lukman Aji, tulungan aing. Ah, bohongan didinya mas cunihin jero. Sok we lah. Paehan we neng lumayan lintuh tak aya 2 janarieun mah. Alicia kalekah nyebakeun aing. Anjing paehan ku aing. Geus ditinggal aya naon. Tidak dipase ya. Saha itu ya? Aing mah. Saha. Saha. Kela neng, kela siga si Ubed. Beben. Ah, si Lukman anjing. Mana hirup kene geningan aduh. Sarua mana hirup kene aduh. Wis dira teu panggil Ben sia hirup kene Ben. Mana ge Lukman hirup kene geningan. Kemana wae Ben? Ben.
Geus bed ulah sedih mana bed. Aduh aing mah sedih. Geus ulah sedih. Lain sedih aing mah tuh. Suka aing ditijak ku sia. Aduh, ayo bed. Ya mah aing. Nyi Lasmi. Aman. Duh, alhamdulillah Gusti. Kening panggil di dia jeung budak aduh Gusti Nyi Lasmi. Bang Ubed. Nyi Lasmi. Ini mau Ubed aya di Aduh. dieu. Gusti nu agung Nyai. Aduh, Gusti Nyi Lasmi. Lukman. Nyi Lasmi teh Lukman. Aduh, Nyi Lasmi saha? Pan ieu teh anak Kang Wira, Lukman. Anak Kang Wira mah di Sigiri. Bed. Dah geus keweh lah deui lah ngobrolna. Urang hukul nu apal mah da. Man, kening si Wau jeung si Subed. Subed, geuning maneh wawuh jeung si Juhro. Oh, pan salila ieu teh urang teh milu ka si eta. Jeung Kang Wira. Berarti maneh geus jeung Kang Wira. Kubu acan. Aing jadi lieur. Tapi geus ah balik. Iya apa tuh? Salamet aing tepat telat. Sampurasun, Rampes. Di mana sih ya? yang sarapeun Mana? aya we. Terus di dia lah, di lah. Geus ditempo Kang Wira. Nges tadi bari nganterkeun cai keur wudu. Oh, heuh geus atuh syukur. Atuh urang iraha hayang panggil jeung Kang Wira. Anu si eta mah hayu we bisa manggihan. Pan si ieu mah ditugaskeun. Jadi oge sarua teu bisa ningali. Sarua bed urang ge teu bisa manggihan. Komo keur tatapa mah teu bisa diganggu. Ke lah bed maneh nyebutkeun Nyi Lasmi budak Kang Wira. Teu ngarti urang mah. Ai maneh Lukman inget teh baheula keur zaman Kang Wira sok dagang geuning, dagang bako, fungsi balik dagang moal budak awewe. Nepikeun papasean jeung Cahayati. Ingat, Ari kitu mah atuh Kang Wira teh pernah kawin heula sama Mika Cahayati teh bed. lain kitu sia teh Lukman. Kela Mang Ubed. Nah, ngomong-ngomong Cahayati, Nya, pan Cahayati teh istrina Kang Wira. Kang Wira teh guru aman. pan guru abdi oge namina teh Hayati, nya eta anu dipaehan ku jelema rawig teh ya. Ari kitu mah bener meureun Cahayati teh nu dipaehan ku Kirawun teh bed. Heueuh dipaehan anu ku jelema rawig. Ai mama ngeueuh teu jelema eta. Nya wawuh. Di mana ayeuna jelemana? Aing ek males ka nyeri. Kela Nyi, ieu teh meureun bisa disebut salah paham. Salah paham kumaha Mang? Geus bugu dihareupeun panon kuring di tandasan guru kuring. Lukman, kumaha ngajelaskeunana ieu? Bingung urang mah. Nya geus we kumaha engke cek Kang Wira bed. Geus we atuh ayeuna mah uang ka Saraung, uang ngaropi di itu mah ngobrolna meh ngeunaheun. Ayo atuh.